Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patebang deui dina pangajaran basa Sunda. Alhamdulillah urang puji syukur sami-sami sesarengan urang tiasa ngariung di kelas dina kaayaan sehat walafiat. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Pangestu Ibu. Saha ayeuna nu teu lebatnya? Cobi tingali rerencanganna araya henteu. Aya Bu. Aya rencangan satampunna aya. Payan aya. Pangker aya. Aya. Aya nu udur teu ayeuna. Henteu Bu. Aya Bu abdi salesna. Kami anu udur urang sami-sami doakeun sing enggal damang sabe hari deui. Amin. Terus teu acan diajar hayah urang ngadang heula sasarengan. Coba KM pimpin doa mangga. Mohon abi Bu. KM-na rahmat mangga. Saya agak doa di lebat mana ngawitan. Thanks. Aturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kumaha? Tah, cobi nu sanu emot minggu kamari urang diajar naonnya? Diajar naon minggu kamari teh? Duh, naonnya hilap deui Bu. Sajak minggu kamari teh sajak. Nya. Sajak. Ayo. Sajak. Ayeuna kana materi enggal ngeunaan aksara Sunda. Hidup kantos ningali aksara Sunda teh Aca? Kantos Bu, tapi gelap deui. Kantos Bu dina buku. Atus Bu di jalan Bu, di pelang jalan aya. Oh, di pelang jalan daras tika. Dina kaos besok aya Bu. Dina kaos aya, dina gapura ge ayanya. Aksara Sunda. KD jeung IPK-na, kompetensi dasar mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuanna teh saparantos hidup diajar, dipiharap hidup biasa menerapkan kaidah penulisan aksara Sunda, mengoreksi penulisan aksara Sunda, menyimpulkan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Cobinya, aya kan aksara ieu, aksara teh nyirikeun hiji identitas bangsa. Cobi ayeuna bayangkeun nya. Ari bahasa orang Jepang gaduh tulisan teh nya. Gaduh Bu. Yang tulisanana? Gaduh Ibu. Gaduh. Hiragana. Hiragana atanapi kanji leres. Katakana Bu. Aya, mohon. Cobi ayeuna emut deui lamun nonton film India sok aya tulisanna teh nya. Aya Bu. Naon tulisanna teh nu aya Sangsaka Bu. Palawa Bu, Palawa. Dewa Nagari namanya. Dewa Nagari. Oh, Dewa Nagari. Mana teh Palawa Ibu. Anu ayeuna nuju booming tah. Tiga cacing Bu. Korea. Kumaha tuh Korea? Kotak-kotak Bu dukan namina Kotak naon? itunya mohon namina teh hangeul. Eta ciri-cirina. Orang Sunda ge gaduh aksara Sunda kaimpleng teh nya kumaha gambarna aksara Sunda. Tapi satu acana Ibu bade bagi kelompok heula supados ke aya kegiatan diskusi nanya. Kelompokna tilu kelompok Ibu dibagina. Kelompokna emutan. Aya nu jantan sekretaris dina kelompok. Aya sekretarisna istrina jantan sekretaris. Ke tugasna nyatet skornya. Ibu bade mintonkeun video hidup regepkeun video leunang ngeunaan aksara Sunda. Nya regepkeun kalawan Daria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Nu deungeut ayeuna bade ngabahas ngeunaan materi aksara Sunda. Siap? Kedah sargep sadayana? Bismillahirrahmanirrahim. Aksara Sunda. Bangsa Indonesia mangrupa bangsa anu mibanda kabudayaan anu kalebet kolot. Kaasup budaya tinulis. Bukti sajarah panggilna budaya tulis ieu nyata dina mangsa kerajaan Tarumanegara dina abad ka-5 Masehi. Ieu dibuktikan ku kapanggihna
Sababaraha prasasti paninggalan Kajian Tarumanegara di antara Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciarutan, Prasasti Tugu, sareng Prasasti Jambu. Sebagai aksara konsonan di aksara Sunda. Jumlahnya aya 23. 18 aksara tulen, 5 aksara serpan. Serpan artinya aksara nu lahir kabeh dienakeun. Disebut aksara kaganga. Alatan aksara mimitina disebut eta kaganga. Ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, ja, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. 18 tulen. 5 deui fa, va, ka, sa, za. Tah supados gampil urang nyanyikeun bae. Hayu urang nyanyikeun sasarengan. Kagana caranya tabdana pamama Ya lawasaha fakasaza kagana caranya tabdana pamama ya fakasaza. Anu pamungkas eta angka. Jumlahna aya 10. Ti mimiti 0 dugi ka 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tadi dina video bade patarosan teu. Sok naon Bu abi bade naros. Neng Betty. Bu kieu punya mohon. Kieu abi teh kan kantos ninggal aksara Sunda teh sa bentuk mata sanes kitu Bu, jadi rada baruleud kitu tah poringkilan eta mah kan rangkung kotak-kotak punya gitu. Nah eta teh aksara Sunda keneh Bu, atanapi benten versi atanapi kumaha Bu? Bingung soalnya abina sarakan rupina. Oh, gitunya Bu, benten Bu. Tapi di Jawa sakatarang ibu mah nya. Anu di Sunda mah ieu kaganga. Oh gitu. Mohon. Mangga. Abdi Bu Wildan. Kumaha Wildan? Bu bentena cara nulis angka kumaha Bu? Dina angka mah kedah nganggo garis. Jadi di kurungan bisi kabur angkana gitunya. Jadi peterosan ku ibu bade paparin contohnya, contoh nyerat dina aksara Sunda. Bapak. Itunya leres bapak. Terus nyerat naon deui? Ya naon dibacana? Aksara naon ya? Naonnya tadi teh hilap deui Ini Bu. Ai leres. Jadi baca naon? Aya panyecek. Aya panyecek. Angka. Angka leres, angka. Angkla. Angkla. Non ieu? Panyuku. Panyuku. Angklu. Angklung. Pinter hebat sadayana. Awi ka kelompok. Anggap itu turus. Tuturusna maju. Majuna sabari nyanyi. Tadi kaganga cajanya. Siap nyanyi na kelompoknya tadi emut. Kelompok hiji sastra sareng Tika. Kelompok 2 Wildan sareng Nusneki. Kelompok 3 Rahmat sareng Wulan tuh kaganga cajanya tadi bangga jara lawasaha jaya Wildan cobi waler paterosan ibu sok tadi siapnya seratkeun aksara pa robah jadi perang ngagunakeun naon rangke naon anyakra
Leres 5. Gangan Sajannya Bawasa Fafaka saza. Sastra taca. Yuk dibaca naon? Pasar. 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 Lepat apa leres nyeratna? Lepat Bu. Cobi kelompoknya tos kayaknya sabaraha poinnya kelompok hiji sabaraha? Kayaknya 10 Bu. 10 kelompok Pasti 2. kurang 10. Kami Bu asa nama. Tadi kelompok tilu ada dikurangan 5 tadi tes. Ayeuna cik cobanya tadi atos diajar orang pengen aksara Sunda. Aksara Sunda teh sabaraha wangunnya? Sabaraha hiji wangun aksara Sunda teh? Opat Opat. Tah, Ibu gaduh soal. Anu kahiji salin kana aksara Sunda. Aya 10 soal. Di dieu tina laten hideup pedah salin kana aksara Sunda. Anu kadua tingali di dieu aya sababaraha kecap anu diserat ku aksara Sunda. Hideup di dieu eusian dibacana naon ieu? Nah, bener apa lepat nyerat mah. Pami lepat, seratkeun anu leresna palih dia di kolom katerangan. Terus rengse, kempalkeun watos tiasa ngempalkeun. Satos diajar bahasa Sunda, mun anak Sunda teh naon sih kesana? Nu hideup ieu tampi teh kesana naon cobi sanu bade nyarios mangga. Kesana naon? Ibu. Kumaha sastra? Kan ngawitna abdi mah teu terang eta tabu caranya naon teh macana Bu. Tapi dilakukeun mah raoseun Bu. Tetap dilakukeun mah. Naon sih anu kedah urang syukuran dina aksara Sunda teh? Urang kedah macap syukur. Urang teh gaduh aksara Sunda kumaha? Wah di syukuran teh naon nanya? dipiara Bu. Ya masih dipiara leres. Alhamdulillah masih aya keneh geuning. Warisan karuhun urang teh mangrupi aksara sok sanos teh acan populernya dibanding sareng Korea teh tadi tulisan Korea urang apal. Tapi barudak aya Pinter ilmuna Bu. Minggu payun urang diajar maca aksara Sunda. Maca teks aksara Sunda. Mangga orang tutup baik ku doa sok KM pimpin doana. Saya agak sabarantos urang diajar, mangga urang ngadoa kasarengan. Nah doa di lebat mana ngawitna. Rengse.